skateboard, sakit sabodor. Daripada orang jadi cinta paruku, mending surah serit sunat segil babarengan. Yo, skateboard, sakit sabodor. Suka buka toko jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Kunaon bah mending ngulang kitu? Mun. Iya mun, abah teh keur bingung. Bingung kunaon bah? Abah teh keur butuh duit pisan. Oh, ternyata abah teh loba pangubutuh tapi duit kurang. Tapi pisan mun. Abah butuh jang beli motor, Nya mun. jang ngabangun imah, Nya. terus jang boga jang modal usaha. Eta pisan mun. Oh, tenang bah. Wah, hebat euy. Mumun rek bantuan abah. Hampura, goreng kasebutna lamun mumun ikut campur urusan abah. Hateun bah ah. Edan. Beneran panggil di dia jeung Inai. Aya naon gitu Neni? Neni teh aya perlu ka Inai rek curhat. Teu jauh. Palingnya masalah si Abah. Nya Nai, Neni teh asa geus loba berkorban keur si Abah teh. Tapi beki dia si Abah teh beki hare-hare ka Neni. Sigana mah si Abah geus teu bogoh meureun ka Neni. Jiga nama Nai, Neni karek apal sifat aslina si Abah. Dan ini mah teu ngadangu omongan Inai harita tuh da. Ngahampura atuh Nai, karek karasana mah ayeuna. Tapi Neni teh teu bisa lamun hirup tanpa si Abah. Tah, ieu kabuktian awewe mah rapuh lamun soal cinta teh. Ya bener Nai, tapi lamun soal ngadahar seblak anu ladana 1,5 kilo awewe pasti kuat. Tuang Neni. Bah, kudu tegas aya nama Abah teh. Tegas kumaha Neni? Pokona poe ayeuna tentukeun, Abah rek milih Maeti atau rek milih Neni. Duh, hampuranya Neni. Sebenarnya mah abah teh masih berat kena kasih mah Eti. Tega Abah mah. Tega kumaha Neni? Boga jantung tapi teu boga hate. Curiga Neni mah. Curiga kumaha Neni? Boa-boa Abah teh keturunan siluman gebog cau. Geus di mana Abah? Abah teh geus di pasar, Cek. Cek. Tadi abah menang kareuwas. Menang kareuwas kunaon ari Abah? Pas topan lampu merah. Abah ningali budak leutik ngamen ngamainkeun biola. Wah, orang becaku pisan eta ngamainkeun eta, Cek. Meni nampo kitu aya meni reuwas Abah mah. Cek, soalna eta kadenge dina speaker teh. Wah, ngeunaheun pisan, Cek. Nah, terus kumaha Bah? Tah, manehna teh terus weh mintaan duit ke pengendara. Nya wajar atuh eta mah. Tah. Reuasna palebah mana Abah? Reuas nama Cek. Eta sora biola, musikna teh eureun-eureun. Boga ilmu naon nya eta budak? Boga ilmu lip sync eta mah Abah. Oh. Kernaon gak sesoranganan di dieu? Keur mengenang masa lalu. Emangna Ega boga kenangan khusus gitu di tempat ieu? Aya, kan di kula bobogohan di dieu. Oh, pantesan atuh ari kitu mah. Terus ayeuna ka bogoh Ega ka mana? Terus lila putus, padahal Ega teh keur nyaah-nyaahna. Oh,
Geus jadi mantan atuh. Pokoknya nama mantan terindah. Eueuh, kata mantan terindah atuh ari kitu mah. Nah, Anu terindah mah moal ditinggalkeun pas keur nyaah-nyaahna. Kunaon naik ngulang gitu. Puguh tadi teh bah papanggih jeung nini abah di jalan. Ya terus? Nya nini abah teh labuh, tuh iku ini teh ditulungan. Aduh, nuan hari ketemunya naik nih abah geus tulungan. Nya tapi nini abah teh kado nyarekan ka Inai. Nah, makanya nyarekan. Apa ini abah ditulungan kok Inai? Nya, tadi teh pas ditulungan ku Inai teh nini abah teh ngomong kieu. Nuhun, kasep. Ya, terus? Nya ku Inai teh dijawab atuh. Sami-sami cantik gitu. Hayu atuh baburu cenarek indit. Kaela atuh neni sakedeung deui. Eta tadi ngan sagedeung deui buru keburu hujan. Nya hayu. Kaela isu abah teh sisireumeun. Ih, serem. Sarem naon suka mana wae neni mah ngomong teh. Eta teh bah roh-roh sireum anu katijek ku abah nepi ka pae keur balas dendam. Takut. Ari abah tas di mana? Geus ulin nai ti masih neni. Nah, balik apel teh siga nu sedih gitu. Ya eta nai tas pasea. Nah, ditinggal-tinggali ayeuna mah abah teh asa mineng pasea. Teuing atuh nai. Matakna abah teh kudu ngarti kahayang awewe. Emang kayang awewe kumaha kitu nai? Ini ada awewe mah hayang atuh diperhatikeun ari abah. Justru eta ge nai tadi abah pasea teh gara-gara merhatikeun si neni. Anu bener. Memangna abah merhatikeun si neni kumaha? Abah merhatikeun si neni pas si neni keur kiih.